Hafiz, Ujang. Non. Isu kan libur. Hayu milu jeung urang ka imah dini urang jeung ka imah babaturan urang di desa. Ayo. Sampurasun. Dina hiji poe aya pendatang anu ngalanggar aturan di hiji desa. Ku sabab eta, jalma-jalma eta menang balukar ti kalakuanana. Kiki, itu salah nu datang. Aki Nini. Bang Yang. Bang Ki. Anjir. Ya. Hayu urang nyamper ka si Lina. Ayo. Arek naon? Ulin. Gas. Ih, tempatnya meni serem. Itu biasa baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bida mah. Punten biar. Mang. Marlina na ya? Aya itu di pengkar. Neng ya aya rerencanganna. Mohon ma. Saji. Ih, ayeuna. Ih, damang. Kamu damang? Damang. Hayu amang. Ayo. Ma, dia mang. Uwan sok yang santan tehnya. Tadi di jalan. Iya, kan ini saha. Abi namanya Ujang. Abi Hafiz Di mana? di Jakarta. Ih, itu naon? Ujang ulah. Ih, dahareun. Pamali ulah di dahar. Karep. Enak nih. Cuma gitu teh. Barudak terulina naon? Duka ya bosen. Ini ngulinan pece yuk. Ayo. Ayo. Pimpalayung gambreng. 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 Urangan lah yuk teh. Mereka tak gonteng. Asam udah. Gua gara-gara tadi main ngedahar-dahar nu aya di kebon. Ih, balik yuk, gas burit. Ih, heueuh geus burit hayu balik. Ih, orang asa teu karena awak euy. Kemajan aya? Aya di imah. Ya. Mana ku naon? Ih, si Nini na mangkap. Ujang tayang ji Pak Ustad. Yuk. Ustad. Assalamualaikum. Ya makasih. Aya naon ieu sanate? Ih, si Ayu laku naon? Ih, si Ayu laku naon? Asupan. Nah, tuh Pak Ustad. Imah kudu manggil kokola. Dina, si Aina kasih umpan. Terus kumaha? Di titan yang kolot ku akina. Ayo tuh. Bawa gara-gara kamari ngadahar sesajen. Ayolah.
Itu naon sia ka dia? Ki itu incuna kidian keasupan. Kunaon emang nak? Ini bisa kasupan? Kan kamari teh baru pendatang. Tah di kebon teh aya dahareun kala di dalahar. Aduh, anda di dalahar sih. Ya itu dulu. Itu. Kunaon ieu? Ubaran. Kain diganggu. Oh, akan jadi. Budak hiji kunaon? Iya, baru dak teh geus ngadahar sasajen di kebon. Isu kudu digantian nya. Urang aya di desa anu lain desa urang kudu ngahargaan aturan nu aya di desa eta. Sabalikna, urang kudu ngahormat ka kokolot anu aya di desa eta.